kabeh wal mungkaruna jeung jama anu kasipu kabeh bila miistarobi ku tumereletna api-api tatamurgana ku tumereletna api-api min zuhratid dunya tina papaeunnya kainahum ta eta saetuna jairun kabeh la yubsiruna eta ningali jairun kabeh wala yasuna jeung tunguping izahidun kabeh ya annaum karna jairun kabeh anisam tina panguping mazuluna dipisahkeun kabeh wan ayat tirobim jeung tina pirang-pirang tanda kakawasan wan ayat tirobim jeung tina pirang-pirang tanda kakawasan pangeran jairun kabeh majubuna di halangan kabeh yang lamuna dhahira ya mah bare sarikoh ini jadi akan tina ayat. Nah, berkata istibah. Ya lamuna nyaho ieu jahidun kabeh dhahiron kana anu dhahir. Perkara mina hayat di dunya tina kehidupan dunia. Jadi jahidun kabeh ani akhirat tadi jahidun kabeh gofiluna anu mokan. Wa ma urida jeung teu dimaksud bisampi ku sampi naon asam upanguping al-zahiru anu bahir ainal ladina karena satuna jama uridu au dimaksud ieu ladina kabeh di ku ieu asampi nu kahiji tah bisampi eta uridu dimaksud ladina kabeh di ku ieu asampi maka nu eta kabuktian ieu ladina kabeh makzulina eta dipisahkeun kabeh anhu tina sam'ul zahir wa inna ma urida jeung bani maksud bi ku ieu asam inu kahiji naon asam panguping albatin anu samar eta panguping hate teh wala yudraku jeung teu dipangyan bisan iku panguping al-zahiri anu zahir naon ilal aswatu angin jerang-jerang suara wa yusariku jeung rerejengan sal insan manusia wa yusariku jeung rerejengan jeung manusia pilih samil dohir ngarejengan sairul hayawanati kana sasetana pirang-pirang hayawan fa amma sam'u tah anapuan ari panguping al-batil anu sanar fa yudraku tah eta dipangyanti ku ieu sam'u batil naon lisanul hali lisanul ha lisan ta lisanul maqal lisanul ha allazi anu huwa allazi nutqun eta ngomong waro nutya maqali anu letak dina satukangan pesalianti. Nutqun eta ngomong waro anu tia maqali anu satukangan ngomong ucapan. Yusbiu nyarwaan ieu lisanul hal. Kaola qaili kana ucapan jama ngucap hikayatan karena nyaritakeun perhatian hikayatan kan nyaritakeun likalamia watadi kana omongan patok ucapan patok wal haiti jeung pagar olah ngomong naon aljidaru pagar hait ya pagar lia watadi kana patok ngomong pagar kana patok 5 karena naon tasuku melaskeun anjeun kakuring pakola tuluy ngucap watade sal kudunanya anjeun man hajama yadukuni anu ngetrok ieu mani kakuring walam yatruk itu
ningalkeun ieu man ni kakuring waroi dina satukangan kuring al hajaro kana batu allazi anu waroi eta satukangan kuring nah waroi deui ramontan hajar kan entoknya ala batu allazi anu waroi satukangan kuring wa ma min darratin fis samawati wal ardi illa walaha anwa munsyahidatun lillahi ta'ala bil wahdaniyati ya tauhiduha wa ma jeung teu min darratin tina hiji lelemutan bisa mawati anu tetep di pirang-pirang langit wal ardi bumi illa walaha angin jeung eta pikeun darro anwa ari pirang-pirang warna syahidatun pirang penyaksian ilahi ka Gusti Allah nyaksian dia wahdaniyati kana sifat kawahdaniyatan ya anu wahdaniyat tauhiduha eta nauhid keunana ieu darro wa anwa'un jeung pirang-pirang warna syahidatun pirang nyaksian isoniha azat anu ngadama kana ieu darah nyaksian ditakodusi kana bersih ya anu ditakodus tasbiwa eta mata tasbihna ieu darah walakin la yaqahuna tasbihan walakin la yaqahuna dia tapi teu ngarti ieu nas kabeh nas kabeh tasbih kana mata tasbihna itu darah ya anau nas kabeh lam yusafiru eta terumaku ieu nas kabeh min mabiti samil dohiri tina tempat rupakna panguping anu dohir ila qadai samil batini kana palakaranana ila qadai samil batini kana palakaran panguping anu samar panguping hateke wa min rikakati lisanil maqali ila fasohati lisanil hali wa min rikakati lisanil maqali jeung tina kasarna lisan ucapan ila fasohati lisanil kana fasehatna lisanul hal walau qadaro jalamun tawasa sakulu ajizin sakur-sakur jangan apa alami pihaga seri kana pangkalna ieu lumaku atau luntang lamma kana saya kirim moal kabuktian sa Sulaiman Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtason eta ditangtukeun dipahmik mantikit paeri muhtason eta ditangtukeun dipahmik mantikit paeri kumahan kana omongan manuk atau ucapan manuk ditangtukeun kumahan kana ucapan manuk omongan manuk walamma kana jeung yakin moal kabuktian sa Musa Nabi Musa salam muhtasan ditangtukeun disimai salam nilai taala kumuping sadaun Allah taala allazi anu tadi kalamilah yajibu wajib naun takdisu ngabersihkeun ieu lazi kalamullah an musyabahati hurufi tina sini sareng pirang-pirang huruf wal aswati jeung pirang-pirang suara waman jeung sajama yusafiru anu lumaku ieu man lias sakria karana yen maca ieu man hazihi syahadati kana ieu pirang-pirang anu nyaksian karena yang mata ieu man kana ieu nyaksian mata nak mina usturi tina pirang-pirang cajaran al maktubati
Mina usturi tina serang-serang jajaran al-maktubati. Anu ditulisan bil khututi ku pirang-pirang tulisan al-ilahiyati anu bangsa pangeran. Ala sobahatil jamadati. Tadi jajarannya. Ina pirang-pirang jajaran anu ditulisan ku pirang-pirang tulisan bangsa pangeran. Ala sobahatil jamadati. Dimanakan tina pirang-pirang perkara anu teas ini sarupakeun kana pirang-pirang papan. Jadi jamadat kana benda padat. Mereka sangka kalapa benda padat. Gunung benda padat. Kena pirang-pirang perkonsentrupaskeun kana pirang-pirang papan lam yaktu atah mualila naon saparuhu lumakuna yeman dia badani ku badan bal yastakiru balik tetep yeman di mau bikin dina tempat. Aya sadayana genan yo. No aya di permukaan beuh langit aya sutur ilahiyah. Kutut ilahiyah. Kutut ilahiyah. Bacaan ku hate. Sopahat ya jamadat. Jama lumaku. Rek maca ieu we. Anu nyaksian kana kawahdaniatan Allah. Sadayana tatangkalan gunung, hewan-hewan, nyaksian kana kawahdaniatan Allah. Rek maca eta. Dina jajaran nu ditulisan ku tutu ilahiyah. Amwalilah lempangna ku badan. Hayang ka Mekah dan jelas aya di Mekah. Ya, payua buadan. Nah, pertama payun naon heula? Nafsi. Kan jadi payua buadan. Maka pantes model para wali karena jumlahna di mana? Di Mekah pan. Wayaprugu qalbuhu wayaprugu jeung tenang kosong wayaprugu jeung tenang naon qalbuhu hatena men litamatuhi kana enak-enakan bisimai nagoma tasbihati kunguping kana pirang-pirang lalaguan pirang-pirang tasbih lalaguan tasbih min ahadiz dzarrati tina hiji-hijina pirang-pirang kakepulan kalelembutan pama lahu walid tarodudi fil talawati sama pernawan perkara lau era tepikeun men walid tarodudi jeung pikeun bulat balik fil talawati di pirang-pirang sampalan salatun talawati walau dia tepikeun men jin yatun hari sugih cukup di malakuti samawati nakaraton pirang-pirang langit kasantu ta'arif panon poe wal komaru wan nujumu bi amrihi musakharatun bi amri ku perintah Allah musakharatun eta pirang-pirang ditundukkeun
Kumaha maksudna? Panon poe bulan itu ditulukeun ku parentah saha Allah Subhanahu wa taala. Di barang didamel panon poe terus nguir we. Burang peuting. Tadi nyaangan di urang ayeuna kan nyaangan di batur. Terang ditulukeun ku parentah Allah. Wa ya jadi samsu ila absori dawil basoiri kana pirang-pirang paninga panonna pirang-pirang jalma anu ngabogaan pirang-pirang paninga ati kana pirang-pirang panonna pirang-pirang jalma anu ngabogaan pirang-pirang paninga ati musafiratun eta pirang pelumaku lempang pisanat pisana sabulan wasanat dina satahun tentang marrotin kalawan pirang-pirang balikan. Balhia balik dari samsu ilah. Daibatun talumpang ilah harakati dina usik. Ala tawal ya awqati netepan kana turi-turina pirang-pirang waktu. Pamina goro ibi